Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng bang beberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Mustika Talaga Bodas. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-11. Para mitra anu mulia, atuh teu leleda barabat ku Surdi didedarkeun sakumaha caritaan indungna tadi. Majarkeun manehna datang ka imah kalawan mamawa budak parawan katelah nyicicih anakna Bah Asik. Sajabati kitu Bah Asik jeung tatangana genepan daratang ge dicaritakeun satarabasna. Estu para mitra teu dikerang teu dikurangan teu dileuwihan. Atuh ku ngadengena caritaan ti Surdi kitu diwuwuh ku Ki Jagra nguatan kana caritaan ti Surdi. Menang sawatara jongjongan mah para wargi sadaya. Bah Murdasan jeung Ma Otih pamajikanana ting haruleng milah malah silih reret. Duka silih reret ngarasa kaget ku caritaan ti Surdi. Duka silih reret teu percaya dianggap Surdi alesan wungkul. Jadi yakin si Nyai Eudi mana Jang Surdi? Bah Murdasan kakaratumanya. Saleresna Bah saksina ge Mang Jagra. Atuh bilih bae Abah kirang percanten mangga ku Abah sumpingan bae kapun biang. Sangem abdi ge sadongkapna abdi ka ditu teh ngadonam nampi cariosan tipun biang nu sakumaha name disangemkeun ku aku abdi dugi ka abdi ngaros nafsu kalayan gaduh timuru pasti ieu jalmi teh nu dolim ka diri abdi nu hartosna bade nepakeun gegeuleuh nepakeun jurig pateuh ka abdi teh sangkan abdi sareng Abah janten pecah tumali kitu insyaallah enjing tos rada siang abdi sareng Mang Jaragara bade mios nu maksudna saperkawis bade milari panyepopon kadua perkawis bade ngadongkapan Mang Asik bilih anjeunna keukeuh peuteukeuh nyangki ka abdi ngabantun puterana padahal auzubillah min zalik abdi mah teu rumaos lahir batin ngabantun istri nu sanes muhrim teh panginten ku Abah sareng ku umage kauninga sadidinten abdi cara ka mana-mana ari sanes kaserang atau nepi ka kebon mah kitu ge sok sareng Abah atau nepi sang nyeri popon ceuk Surdi tetep rek nganyi popon kalawan hayang nyaho saha jelemana nu nyieun dolim ka dirina. Tuta Surdi cumarita Ki Jagra mairan nu nada-nada nama tetep muatan kana katerangan ti Surdi. Ceuk bang rasa batin kuring mah pasti ieu aya jelema nu sarima rupana jeung Kisanak lanjeuk. Nya kitu hartina mah rek nyilakakeun ka Kisanak lanjeuk. Dan nya kitu rupa jelema boh lalaki boh awewe sok aya nu sarima. Da ceuk kita dinyebutkeun Kisanak balik heula kalawan terus ngajak si Nyai katampian. Pasti eta jelema nu sarupa jeung Kisanak. Kitu deui ceuk nurutkeun caritaan indungna Kisanak majarkeun Kisanak teh pada asar mamawa hiji budak parawan. Bari Kisanak susumpahan tetep ku indungna teu dipercaya. Malah ninitah yen budak parawan kudu dianteurkeun deui ka imahna. Atuh kuring ge cacakan semah bari ukur ngadengekeun asa teu kaharti kupikir teu kahontar ku akal. Kisanak dituding ku indungna. Dasa kanyaho sim kuring Kisanak teh babarengan wae jeung kuring atuh. Sedang wanci asar mah Kisanak jeung kuring keur nulungan kilan ceuk kapan. Jojo patutunggalan di huruf kutiluan ceuk Ki Jagra ngajelaskeun. Geus kitu Mama Otih segeruk ceurik kalayan bari nyarita. Aduh kumaha teuing atuh abahna. Mangkaning si Nyai keur kakandungan. Da ku titinggalian abdi mah yakin anu ngajakan katampian ka si Nyai teh Jang Surdi. Tapi Jang Surdi tetap nyebutkeun teu rumasa eta kumaha pikiran abahna atuh. Ma Otih nanya kana pamadegan Bah Murdasan salakina. Nu nada-nadana tetep teu percayakan omongan Surdi. Teuing atuh mana keur Abah ge ngarasa bingung mikiranana ieu. Ceuk mana kitu ceuk Jang Surdi kieu. Ari Abah percaya kana carita mana asa toja iya jeung sakanyaho Abah. Sabab ti barang datang Jang Surdi jeung Ki Jagra nulungan Abah nepi ka babasa kabalikna barengan. Tapi ayeuna Abah rek tumanya ka Jang Surdi. Eta kumaha pamaksudan Jang Surdi ayeuna? Bah Murdasan ngareret ka Surdi anu keur ngajelenggut pinuh ku kabingung campur nafsu. Mun maksud abdi mah kitu Bah perkawis Nyai bade dipaluru. Manawi dikersakeun ku Gusti Allah kapenak deui kalayan anu nyanakna. Tiasa kapenak ku abdi.
kayak di mana jalmina kapenak ku abdi muawa ka di naon-naon bade dibantun heula ka dieu supados kauning aku abah sareng ku emak. Malih ibu ramana nyi cici oge ku abdi bade diwartosan supados anjeunna ge uningaeun ka jalmi nu midamel jahat. Atuh bilih abah kagungan emutan cangcaya mah tanapi bilih disangka abdi bade teras ngejat mangga ku abah sarengan. Tema Surdi tegas. Lain abah hoream inditna atawa sieun capek ngan lamun di imah eueuh sasaha melang ka mana jeung bisa aya naon-naon we deui sedang neangan jelema hirup teh can kanyahoan ka mana losna nu tangtu can bisa ditangtukeun iraha kapanggihna. Perkara rek malurusi Nyai Majung bae duaan abah percaya kana maksud kalawan tujuan Jang Surdi nu mudah-mudahan aya dina kasalametan bari si Nyai kapanggih deui. Oge aya dina kasalametan sararea boh nu diteanganana boh nu neanganana ngan abah mere waktu handapna saminggu luhurna 10 poe kupang iku henteu omat kudu buru-buru balik deui ulah belengles sangkan abah jeung mana ulah namahan marung kawut pipikiran atawa arep-arepeun nu jadi kolot di imah. Da sahanteun lamun anu neangan jeung nu diteangan belengles teh mah kana tangtu we nu jadi kolot teh melangna. Ari eta tadi ceuk Jang Surdi nyaritakeun rek nepungan Ki Asik teh iraha jeung naon maksudna teh ceuk Bah Murdasan satuluy-nanya ka Surdi rek ngadatangan Mang Asik bapana Nyi Cici. Mun enjing we sateuacan abdi milari Nyi Popon bade sinang heula ka Mang Asik kalian maksana bade ngajelaskeun we yen abdi teh tiru maos ngabantun putrana komo kitu saur pun biang mah. Mang Asik sareng tatanggina teh ngakalakeun ka abdi saurna upami putrana tiasa kapenak kalayan dikintunkeun deui ka bumi kabumina moal ngayakeun naon-naon nanging sawangsulna upami putrana teu aya bae Mang Asik bade ngayakeun balitungan sareng abdi numawi tibatan anjeunna ka dieu langkung sae ku abdi bade dipayunan ka ditu. Ari kitu mah abdi langkung dipayun dongkap ka Mang Asik nabiskeun abdi teu aya kalepatan naon-naon keur masalaresna abdi teh teu rumaos ngabantun putrana. Tema Surdi jiga nu nemongkeun anu eueuh karingrang ku perkara Mang Asik ngakalakeun ka dirina. Kumaha lamun Ki Asik tetep nuduh we ka Jang Surdi mamawa anakna ceuk Bah Murdasan ngajojoan kana pamadegan Surdi. Nya upami anjeunna keukeuh mah nyangki kitu sok komo anjeunna teras ngayakeun tindakan ka abdi. Nya kong abdi ge moal bade cicingkeun Bah. Nu tangtos abdi bade bela diri duka ari ku jalan naon-naon mah. Nanging ari kahoyong mah sing aya dina kasadaran we sareng percanteneun ka abdi. Margi abdi ge teu aya emutan bade nyilakakeun anu sanes. Tema Surdi bener-bener teu neungna. Celengkeung Ki Jagra mairan siga nu reueus ku wawanen jeung pangarti nu geus nyampak dina dirina. Lamun manehna keukeuh beuteukeuh nyangka ka Kisanak sok komo ujug-ujug ngayakeun kalakuan nu baris nilagakeun Kisanak. Sameme Kisanak ge tangtu mamang heula nu nying hareupanana. Keur mamang ge eueuh kagimir eueuh karingrang. Ari ngabela bebeneran mah. Sieun disotenan ku waktu ayeuna lamun mamang nyieun kasalahan sorangan. Gentong sieun-sieun Kisanak satungtung babarengan keneh jeung mamang. Lain mamang ujug ka ujug takabur atawa bogadir. Tong boro adu-adu panjang manusia sanajan ceuk paribasana mau ngamuk ka jamet tasiku si wulu-wulu moal burung dising hareupan ku mamang. Kitu basa-basana Ki Jagra siga nu ngagedean hate ka Surdi. Atuh geus kitu mah jep sararea eueuh nu ngaromong sakemek-kemek acan. Matak ngajadikeun tambahna simpe mangsa beuting nu kadenge lintang ti sora sasatoan. Harita teh para mitra lonok ting kreuleung di barungku sora manuk bueul. Geus puguheun ari samodel bangkong jeung bancet mah lain caturkeun. Sabab tempat kalingkung ku pasawahan keur ting harulang kitu jegung-jegung. Kadenge anjing ngagogog hawar-hawar lila-lila. Lila-lila jadi rageg. Atuh Bah Murdasan jeung Surdi katut Ki Jagra. Nu keur ngajarentul teh ari ceuli mah teu sirik nararancung. Sabab ngadenge sora anjing sajabana ti rageg teh asa beuki deukeut anu kira-kira harita geus pukul 11 keur meujeuhna jempling. Reut sawatara menit di luar kadenge sora anu hus-husan jeung sia-siahan si horeng aya jalma ngagebah anjing anu ngagogogan. Puguh wae keur Bah Murdasan jeung Surdi katut Ki Jagra timbul rasa curiga. Samalah ku ayeuna kadenge sora nu tinggerendeng atuh Ki Jagra jeung Surdi silih reret. Maotih gancang ngoloyong asup ka kamarna sabab dititah ku Bah Murdasan. Kuniang Bah Murdasan cengkat tuluy ngarongkong bedog anu nangoh sisi lawang kamar. Kitu deui Ki Jagra nangtung bari taki-taki nyekel perah bedog nu ngagaprek dina cangkengna. Sedang Surdi mah lemor teu nyekel peso petok-petok acan
Rajeun ti heula waktu tarung ngayunan Ki Jagra aya nu mere barang pusaka kasebut keris tinu eueuh jirimna. Teu kuhan teges ngiles deui duka ka mana losna. Ku ayana kitu Bah Murdasa Noel ka Surdi. Tuluy tutunjuk kana ruyung kawung nu nangoh dina luhur palang dada. Di panto hareup kuniang Surdi nangtung nyokot ruyung kawung meuni geus hideung jabah harupatan da puguh rayung kawung geus kolot pisan. Waktu Bah Murdasa jeung Surdi katut Ki Jagra keur ting jaranteng deukeut lawang. Di luar kadenge sora lalaki ngagegero Bah Murdasan. Nu can pati sidik kana sora saha-sahana, nganu jelas mah sora lalaki. Mang Dasan kaluar heula sagedeung, pokna atuh samemeh Bah Murdasan. Rek nemalan ngareret heula ka Surdi kalawan nanya haharewosan. Jang Surdi, apaan teu kana sorana? Mau itu apa, Bah? Mau aki asik itu atau jurunganana? Buka tuh. Tema Surdi weleh teu pati apaleun kana sora nu ngagegero Bah Murdasan. Keur kitu lol maotih ngelol tina lawang kamar sarta haharewosan ka Bah Murdasan. Keun we antap tong ditemalan tong disampeurkeun abahna. Sing jelema nu rek ngajahat keun we caricing. Ceuk maotih hariwangeun inggis jelema nu rek ngajahat. Komo kitu ceuk Surdi perkara Mang Asik ngakalakeun. Sedeng nu di luar ngagegero deui malah beuki tarik ngan teu awong-awongan. Kumaha Jang Surdi? Temalan dong. Bah Murdasan nanyakeun heula ka Surdi. Bios balah tong diwaler. Keun abdi ku abdi rek taros heula. Tema Surdi tuluy ngalengka. Ngadeuketan kana panto pok Surdi nanyakeun kanu di luar. Saha di luar? Kuring. Tema nu di luar teu daek nyebut ngaran. Saha kuring teh? Surdi nanyakeun deui. Tong make nanyakeun ngaran sagala Mang Dasan, coba keluar heula sagedeung. Kuring aya keperluan penting ka Mang Dasan. Ceuk eta nu ti luar. Eta keperluan naon ita kaluar segala ka Kibaraya? Cek Surdi nanya deui. Perlu namarik manggihan si Surdi aya we di dinya. Lamun aya sina kaluar sagedeung. Ulah ditunggukeun kuring aya nu jadi babaturan arungah ka Imah Mang Dasan. Tema anu ti luar. Geus kitu mah teg timbul Surdi pasti Mang Asik. Sabab nyebutkeun aya perlu ka Surdi, pok Surdi nyarita haharewosan ka Bah Murdasan. Moal lepat pasti Mang Asik ka dieu. Yos Abah mah kalau tong keluar. Kalau di bade tepangan mun ke di mana anjeunna bade ngayakeun tinakan name Abah sareng Mang Jargara kalaluar. Ceuk Surdi aya niat rek nemonan nu ngagero bari kudu terak ngalaan panto. Barang berai panto dibuka atra pisan para mitra. Di luar aya 7 urang lalaki keur ting jarentul. Samalah nu duaan keur nyeklan obor meuni ngabebela. Ari katamah-tamah caang bulan meuni ngebrak kawas ti beurang. Atuh Surdi teu samar deui kana rupa Mang Asik bari pok nanya. Geuning emang, dewek geuning sileing apal? Temal Mang Asik berada asadaria. Aya naon Mang sisinarieun penting-penting ka dieu? Tanya Surdi pura-pura canyaho kana maksud Mang Surdi. Moal pati-pati dewek ka dieu lamun eueuh keperluan ka ilaing. Dibawa ka mana ku ilaing teh ha? Saha dibawa ka ku kuring teh Mang? Wadong pura-pura sileing si Surdi, anak dewek dibawa ka mana ku ilaing? Ke heula Mang. Kudu puguh jujutanana atuh manya teh. Nah iraha kuring mamawa anak Mang, ungah getara kuring maka Mang ka imah Mang teh. Cek Surdi memang nya manehna can pernah nganjang ka imahna Mang Surdi. Harita tu para mitra sadaya Mang Asik tuluy nyarita deui. Alah montong lumaku kawas jalma jujur sileing Surdi. Nah setan unggah ka imah dewek terus ngobrol jeung anak dewek di tepas. Teu kungsi jam-jaman kira bada asar sileing datang deui ka imah dewek ngajakan ulin ka anak dewek. Da saksina ge parentul deuleu. Mang Asik nunjuk kata tanganna. Memarilu harita celengkeung saurang lalaki mairan. Nya kuring ningali nyicici babarengan jeung Surdi. Samalah nyarimpang heula ka warung Mang Oji. Pokna atuh Surdi jadi nafsu. Montong sasangkaan kitu anjeun. Dewek mah teu rumasalah lahir batin mamawa anak Mang Asik nu lain muhrimna. Jeung di dewek mah geus boga pamajikan ka anakna Bah Murdasan barina ge. Ceuk Surdi bari mureleng kana beungeut tatanganna Mang Asik. Ya ayeuna mah kieu we Surdi, terus terang di mana dipernahkeunana anak dewek? Mang Asik tumanya. Saha nu dipernahkeun teh Mang? Surdi ngareret ka Mang Asik. Anak dewek si cici. Aya baletna keur hirup teh sia. Lamun anak batur moal nya dewek neneangan kalawan nanyakeun ka ilaing. Bejakeun sia. Mang Asik muncereng. Lamun kuring teu jek ngajelaskeun kumaha Mang. Cek Surdi ngajojoan kana pamadegan Mang Asik. Pilih hiji di antara dua, narek dianterkeun deui atawa moal anak dewek. Lamun teu dianterkeun deui, pasti dewek ngayakeun balitungan pati jeung sia deui. Mang Asik ngancam.
Nyata ya halangan risa kira Mang Asik geus merhitungkeun mah kana akibateunana. Mitnah kanu teu boga dosa. Prung geura laksanakeun maksud jeung tujuan Mang. Tema Surdi. Mang Asik ngagorowok nafsu. Turun sia Surdi. Kumayua cecenderung sia turun sia deuleu. Mang Asik meniti popolotot nafsu. Tapi Surdi teu kungsi turun kitu sote lain teu untupan ngayonan. Kaburu Bahmurdasa Norojo samalah dituturkeun ku Ki Jagra. Sabar heula Ki Asik. Ulah waka kajurung ku nafsu, ulah sok marah-marah. Eueuh salahna lamun Andika unggah heula ari aya kaperluan mah. Heug nyarita nu merenah, ulah awong-awongan di luar. Ari lain usum. Bari lain usum lain bangsa matak ngahariwangkeun batur. Mangkaning waktuna harees ieu teh, cek Bahmurdasan. Oh, jadi anjeun rek ngabila ka minantu anu goblok Murdasan. Halus anjeun goblok minantu tukang ngarulujit jiwa awewe. Gua pisan omonganana. Heug omongan boga minantu kitu teh. Nah anjeun rek ngeunah nu jadi anak dinya nyeri kudu jadi salakina. Ngadon ngiwat ka anak dewek. Cek Mang Asik siga teu gini renying hareupan Bahmurdasan. Sedeng pangiringna harita ting puringis para mitra. Ningali Bahmurdasa Norojo samalah harita saurang tatangga Mang Asik ngaharewos ka baturna. Ding, lang balik yeuh ah. Dek mah kumaha euy? Dek kumaha dek maradahan marmir ningali Bahmurdasan komotan usa urang deui. Insya euy mun dijangkung gede ku isbab lang leungeun mun babalinggingan kitu. Pokna bari ngareret kak Ki Jagra nu keur ngajanteng gigireun Bahmurdasan. Ali kumaha ari laing eta gigireun dianggap tunggul. Tema baturna bari ngagilerkeun panon ka Mang Asik. Kumaha Ki Asik dedengean teh minantu kuring tukang ngarurujit awewe, cek Bahmurdasan. Heueuh deuleu. Tema Mang Asik nyentak. Yeuh Ki Asik, bisi kudu dicaritakeun mah anak kuring nyi popon pamajikanana ieu Jang Surdi eueuh ti bada asar. Samalah bieu keur ngobrolkeun rek neangan anak kuring kalawan rek nepungan heula anjeun. Nu maksudna mah minantu kuring teh rek kaditu tayalian rek ngabalung bang timurkeun perkara anak anjeun. Bisi angen-angen diiwat ku minantu kuring. Tak kitu kudu dicaritakeun mah. Mamatak kudu asak-asak tatanya heula ulah jang jigantawang. Ulah jang ji suudon geus aya kajadian mah moal diri batur nu ngarasakeunana. Tapi kitu ge lamun rek percaya, ari teu mah gumantung kana pikiran sorangan. Cing atuh sing asak jeueuhan. Sing nglandung kandungan lair Aisan, da geus kolot ieu, cek Bahmurdasan satengah ngagelendeng ka Mang Asik. Tapi nurutkeun cek katerangan ti indung nang bener-bener minta suselaing. Mamawa anak dewek samalah dibawa nganyang sagala ka imah indungna. Pira ku indung si Surdi ngomong teu bubugu ka maneh. Ada maneh ge lain manehna ge lain budak kok bolon kamari sore atuh. Temal Mang Asik nada-nadana tetep nyangka ka Surdi. Atuh akhirna Surdi moal papanjangan jadi nyarita deui di barung ku hate pinuh nafsu. Jadi Mang Asik rek terus-terusan nyangka ka diri kuring. Ayeuna mah kieu Mang Asik, lamun Mang Asik tetep memboga kasangkaan kadinya, yen diri kuring mamawa anak Mang Asik, dor urang tarohkeun pati jeung kuring. Lamun kuring nepi kana mahan pati tetela kuring boga dosa, sabalikna lamun kuring salamet, netelakeun diri kuring eueuh kasalahan. Cek Surdi akhirna ngajak jojoh patutunggalan. Dina bakating tengeunah ditunggu. Dituduh nyiwat anakna Mang Asik, barang Surdi rek jut turun pisan gentak leungeun Surdi dikenyang. Cicing kisanak, tong make turun sagalakeun ku Mamang. Rek bising hareupan. Hayo Ki Baraya jeung kuring heula. Cek Ki Jagra bari jut turun ka baburuan. Atuh baturna Mang Asik nu genepan malunur menitu sirikna ting purungkut. Gigis ningali tangtungan Ki Jagra nu sakitu jangkung badagna. Oh, si laing teh tamangna si Surdi. Cek Mang Asik taki-taki sieun ka piheulaan babar. Dewek lain tamengna deui. Tapi dewek Baraya Ki Surdi. Yo urang silih jajal jeung dewek. Tema Ki Jagra nangtang ka Mang Surdi. Hehehe. Ngajago sia. Dikira dewek rek gigis ku neuleuh kumis. Rek murungkut neuleuh tangtungan si laing nu jangkung gede. Keur si Asik moal rek ngukur heula kana tangtungan samode ilaing. Sok sanajan jangkung moal ditarajean deuleu. Moal rek ditung heula sabaraha kakab iga ilaing. Prung ari ilaing panasaran rek silih sambung jeung dewek. Ngan gampang ngagunakeun pakarang, urang gunakeun heula tina kakesitan deuleu, cek Mang Asik. Seuring ngagakak bari ngudaran tali sarang kabedog sok dibikeun ka baturna. Gede hate sia make ngajak pada lemur sagala. Sek, rek pada lemur ge ku dewek moal burung dianteu.
tema Kijagra Kilak Malik tuluy ngalungkeun bedogna ka tepas ngaguprak kana palupuh gigireun Mbah Murdasan nuker ngajega ngareneng jeung Surdi. Barang gilak Kijagra ngaliuk deui nu maksud narek ngayonan pilawaneun. Teu kanyahoan Mang Asik geus miheulaan nyerang bari luncat dibarengan ku sorang ngagorowok pisentareun. Modar sia bangsat. Damba suku Mang Asik dijejek ngajejek dada. Puguh sasat jelema nu dibongohan teu wudu Kijagra ngadayagdag. Cacakan awak sakitu jangkung badag nage kawan tu Mang Asik ngajejekna cukup rosa keur kitu Mang Asik mutarkeun awak bari suku sabelah diangkat hiu cabron dua kali Kijagra kabeunangan kabanting ku suku nu jadi lawan tapi sakitu mah Kijagra kawilang tahan manehna henteu kungsi ragrag ukur dadayag dagan samodel tadi atuh Mang Asik ngarasa reueus jeung gede kayakinan nu jadi lawanna bakal rubuh dibere gempuran nu leuwih rosa. Waktu Kijagra keur dadayag dagan teh ngirimkeun deui gempuran peureub di lelempeng kana beungeut. Sabrut peureub Mang Asik nyebrut. Tapi kana ijiran nu jadi lawan bari seragrag teh gagal. Buktina gempuran ukur ngahanca angin peuting nu ngadalingding sabab ku waktu ieu Kijagra teu kapalingan seukeut panon manehna gentak ngagiwarkeun beungeut. Bareng jeung kitu leungeun Kijagra nakis leungeun Mang Asik. Dek cenah kadenge pigulang leungeun Kijagra diadu jeung pigulang leungeun Mang Asik. Sedeng peureub Kijagra nu kenca teu antepan dikewongkeun ti gigir pogo wae meuni asa ngeunah-heunaker pulang iga Mang Asik kahanca jabron jari jeug Mang Asik jajari jegan awakna moyongkod para mitra taksiran gempuran nu jadi lawan tumrapna Radu Malayan tulang iga meuni asaran asa heula para wargi sadaya. Para mitra sadaya, keur kitu harita teh Kijagra nyusul tepus leungeun katuhu di emak rek ngagitik puhu ceuli. Ngan oroka ya Mang Asik ye dina kapincerana marada lumayan. Manehna gentak ngareundeuk ngageblos kitikan Kijagra nyamos sakiceup Mang Asik ngarawat leungeun Kijagra. Kep. Purit awak Kijagra rada muriwit sabab leungeunna diparieuskeun ka tukang. Sakedapan Kijagra teu bisa hojah karasa leungeun asa rek sempal. Barakatak Mang Asik seuri meuni asa suka. Sabab boga kayakinan pasti nu jadi lawana moal bisa hoja. Hahaha, geura usik sia bangsat kotok. Garong pacunang geura petakeun pangabisa sia deuleu. Lamun bisa leksot kokod sia disemah bujur sia ku aing. Usik, hah? Usik. Mang Asik marieuskeun leungeun bari terus seuring ngagaga. Pugu taksiran Mbah Murdasan jeung Surdi ge Kijagra pasti cilaka. Entengna leungeunna sempal tapi asa jauh tina ukuran. Anggang tina gambaran nu harita pikeun nu nyaksian ngarasa kaget. Sabab harita Mang Asik ngajerete bari ngagoak. Aduh, pokna tuluy jajeretean si horeng inung sukuna ditenyra ku Kijagra dina gerak linggis nimbris. Kilak Kijagra Malik sarta nong tak nu jadi lawan nan. Solontod Mang Asik nyolontod ka hareup. Sanggeus nampeu teu miceun deui waktu Kijagra mapag dada nu jadi lawan ku dua jurus sajajar. Deg, aduh. Mang Asik ngagoak terus ngajengkang nang kerak pengkang. Tapi teu sakumaha lila Mang Asik ngorejak deui kalawan teu loba miceun waktu. Nyerang rek mulangkeun gempuran kanu jadi lawan. Nu diincer palebah cukang irungna. Sabrut hiuk kilak Kijagra teu eleh rikat. Gentak ngadoyongkeun awakna. Dirinya luncat ka beulah kenca bari awak rada dongko. Ngebrehkeun gerangan para mitra cingok ngajol. Bareng jeung kitu sakilat ramolongeun anu katuhu ngajambret kulit beuteung. Mang Asik ngaguak deui bari awakna murungkut. Geus kitu tuluy digeweungkeun, kedebut Mang Asik ngagedebut rubuh. Sirah tidagor kana tangkal jambu. Korejat Mang Asik ngorejat deui tuluy merong kana beungeut Kijagra. Imuru nyaksian Mang Asik rek nyerang deui. Kijagra asa tamah nafsu. Gerendeng Kijagra ngagerendeng jero dadana di barungku ambekan ngahega. Nyan si wawalek teh kuat naker. Sakitu ku aing dibantingkeun masih kena becus kena ngorejat. Sugan kudu dijamret palebah gengerong na sia ku aing. Kitu gerentas Kijagra tuluy leungeun papeta ngebrehkeun gerak orai sinuk nago. Ayo geura serang deui sia manusia edan, cek Kijagra nangtang. Kanu jadi lawan memang nya. Tadina Mang Asik aya maksud rek ngayonan deui, tapi mireungeuh nu jadi lawan ngebrehkeun hiji gerakan nu anyar. Cun tur can ngabogaan gerakan kitu. Mangadak-ngadak murengked akhirna Mang Asik unur-unuran ngarasa miris. Lila-lila mah berengbeng wae lumpat menit teu sirikna ti babaranting. Atuh pangiringna ge kabawakeun birat burber nu kaditu nu kadieu samalah aya nu tigebrus kana susukan sagala.
Palenyeung Ki Jagra lumpat maksud narek terus mudag nu jadi lawan ngan teu kebat ku lantaran digeroan ku Bah Murdasan. Jagra geus tong diudag ayo balik deui. Bah Murdasan reg para mitra cek Bah Murdasan. Reg Ki Jagra ngarandeg tuluy balik deui hanyat ka tepas. Waduh. Nah Riki lanceuk make nyarek diudag sagala. Satadina lamun katewak terus dirak-rak tulang igana tuman. Cek Ki Jagra siga nu handeueul. Puguh ari ngagugukan nafsu mah euy. Ngan percuma rek ngahanca nu jadi lawan nu geus mangpret mah. Netelakeun geus teu untupan ngayonan deui. Kajaba lamun masih keneh nagen di pakalangan mangsa bodoh, masih rek ditotog-totogeun ge ari jelema geus mabur mah montong. Eta teh netelakeun geus rumah saeleh. Atawa lamun hadepok mah manehna geus ampun ka ilaing de. Sakitu ge cukup itu gitu ngawara. Geus aya mah geura reureuh ka ditu. Mangganing sakieu geus peuting na ieu teh. Bah Murdasan mepes hate Ki Jagra. Kitu deui sarere arasup samalah pantona ditulakan ku Bah Murdasan. Kalawan ngampih di ka kamarna. Kitu deui Surdi asup ka kamar goledag ngedeng. Tapi sanajan panon dipeureum-peureum ge toleh teu daek seueup sare sabab hate dirobeda ku kabingung. Jeung kamelang ku perkara nu jadi pamajikan. Sajabati kitu teu weleh tanda tanya dina hate. Ka jelemana nu mawa nyepopon pamajikan Surdi. Ari Ki Jagra mah teu kungsi lila reup sare di tengah imah. Mani ujug-ujug ngaguher taksiran ku capek tas tarung jeung Mang Hasi. Batara Surya geus mimiti medal sakumaha biasa ku kersana kawenangan anu maha kawasa. Ngaganti wanci peuting nu tadina sepi jempling ku ayeuna jadi rame. Rea jalma nu lunta sewang-sewangan nyiar kipayah. Boh ku jalan buburuh macul atawa nu daragang jeung sabangsana usaha. Hayam diunggal buruan geus ting kelenang. Geus ting karoreh neangan hakaneun. Kitu deui sasatoan nu sejen samodel manuk menira ricit bari tinggal berbangun nu saruka. Manuk ti kukur meuni beger di sarada dina dahan tangkal kainu laluhur. Doma ting berele patemalan jeung padawaturna diunggal lembur. Wanci haneut moyan harita. Di hiji tampian aya 4 urang barudak parawan anu keur ngado nyeusehan bari galecok ngobrol. Ngaler ngidul di barungku saleuseurean malah make jeung silih tamlog sagala ku budah sabun. Sedang di eta tempat rada ti iseun da puguh aya di sisi lemur katamat-tamat sakurilingna kalingkungku rupa-rupa tatangkalan. Komo lamun seug ti peuting mah moal teu caraneom matak pikasieun. Cacakan ti beurang ge ti iseun naker. Meunang sawatara jongjongan barudak parawan keur garecok ngobrol teh jempe. Atuh puguh ngajadikeun simpena eta tempat kadenge lintang ti soratu raes jeung pepengeng. Kalawan para mitra ditumbu ku sora manuk ungkut-ungkut di barungku sora manuk sirit uncuing meuni ngageli. Manuk heulang ka kalayangan di awang-awang bari disada ngageli. Nu teu sakumaha lila harita pok saurang budak paraman katelah nyimomoh ka kara nyarita bari ngagusrek ngagiles samping kebat. Harita nyimomoh nanya ka baturna, "Cin, ari maneh geus ngadengen Neng Masria geus kawin?" "Neng Masria anakna juragan Sumirat," cek Ecin ngareret. Anakna juragan Sumirat, da sasaha deui di urang mah atuh nu ngaran Neng Masriah teh hiji-hijina. Ari kitu, nyata urang mah karunya ku indungna euy. Jadi ringalang layung baluas kanu jadi anak. Ku Neng Masriah geus heubeul anak keur indungna teh. Tar katingali ku malampreng, pan sasari mah teh sirikna unggal poe ditanya. Nah, kumaha da bongana sok talete teuing kanu leutik nya. Sok talenges selain talete. Urang mah nepi ka kiwari masih keneh kanyerian teh ku indungna Neng Masriah. Perkara ini uning kuring dicarekan di lak-lak dasar. Peda unung kuring ngamayar hutang segon 2 blek untuk dileuwihan. Tapi ka indung Neng Masriah cacaduan mau daek mere-mere deui di injeuman segon ku indung kuring. Matak puas we anakna digusur ku hileud di siluman ge. Halusna mah jeung indungna sakalian digusur. Cek Ecin meuni siga nu cua naker. Ka ibu Cuhaya indungna Neng Masriah. Pok baturna saurang deui katelah ratna ngageungeureuhkeun. Ih, si eta mah ngomong teh sok ka manuk karep ye. Kayak kumaha lamun seug dengeun ku cak-cak bodas seug ditepikeun ka jinisna jadi piomongeun ke. Paduli teuing naha masih rek nepikeun ke. Jeung we sanyana we kami mani sabel teh ka manusa kitu patut. Matak puas anakna dihakan ku hileud siluman. Temal Ecin ngaraketek baeud. Heueuh nanya diteang kana kituna mah kami ge ngarasa dirugikeun ku akibat Masriah paeh teh. Ku ayeuna mah hileud asa beuki meuweuh. Anu mulus pepelakan teh lintang tu inu-inungna wungku. Batur mah kabeh ge parae eueuh nu kaala pisan. Anu jadi sabibir hiji juragan Sumirat jeung pamajikanana disarangka munjung ka hileud ieu. Ka jurig hileud kitu. Kok nya kitu nu matak teu jamuga.
anak na koid inungna kawas nu hamileng lang lingling sambung Nyi Ecin. Jep jarem pede ongkohan barang gawena geus rengsek. Samalah hari tarek baralik barang Nyi Ecin jeung baturna nu tiluan geus haranyat ditampian. Ujug-ujug torojo Masriah nu teu kanyahoan ti mana kurunyungna. Nyaho-nyaho geus nyampak di jajalaneun nu keur ngajanteng siga megatan. Serengeh Masriah sarangah serengeh tuluy Nyi Kikik seuri. Para mitra sadaya. Atuh para wargi sadaya, reuasna luar biasa eta budak parawan opatan ngarandeg. Samalah nyiratna unur-unuran bari muleleng mencerong kana beungeut Masriah. Hatena para mitra pinuh ku kasieun sabab geus boga timuru. Pasti jurig Masriah nemongan tapi Nyi Ecin mah anggur nanya bari idaria. Geuning anjeun make aya di dieu Masriah. Cek beja mah anjeun teh geus paeh, tapi buktina ngajuring kiring kene. Nah bener anjeun teh paeh atawa aya riwana. Lamun deui liwa montong rek ngaganggu, geura nyingkah ka ditu ka tempat anjeun anu geus maranti. Kami masing di temongan kita mau asieun ieu moal. Sok geura mundur ka ditu, montong ngahalangan jajalaneun balina oge. Cek Nyi Ecin budi nu kuraweun ngebrehkeun ka ceceub ka Masriah. Gede hate sia maneh. Kumawani misir ka urang sagala Ecin. Na maneh teh sieun ku kami deuleu. Cek Masriah seuring ngahihih bari ngadeuketan. Kudu kitu patut sieun, batan sieun mah malah ijid deui si Masriah. Komo ka indung maneh leuwih ti ijid sabab indung maneh mah lentah darat. Nyaho maneh lentah darat. Tema Nyi Ecin eueuh kasieun. Harita Masriah kawas anu ngeunah seuri Nyi Kikik. Atuh para mitra Nyi Ecin jeung baturna ting palencerong. Semu bengong ningali polah Masriah harita. Kaget nu lain heureuyan para wargi sadaya ongko Masriah kabejakeun geus maot tapi aya keneh dikieun. Anjeun teh geus paeh Masriah. Kapan geus jadi wasabiri hiji anjeun teh paeh ku hileud siluman. Tapi ayeuna ngajirim keneh. Nari riwana atawa jurigna. Namun bener-bener anjeun geus paeh tong make nemongan sagala. Sabab anjeun geus paeh. Yeuh, geus paeh mah beunu hirup deui. Ari lain papaehan mah atawa kapaehan deuleu. Cek Nyi Ecin siga nu eueuh kasieun. Sedeng baturna nu tiluan para mitra. Ting purungkut samalah nyiratna meni ngaleper sabab yakin eta teh lain Masriah tapi siluman. Ngan rek lumpat suku meni asa berat antukna ngadon ngayok-yok kesangna. Kesang badag kesang lembut harita teh para mitra nyorolok sakujur badan. Para mitra sadaya. Serengeh Masriah katingalina ku sarerea sarangah serengeh. Sakapeung katingalina ku Nyi Ecin jelas rupa Masriah sakapeung rupana beda. Panon bolotot irung pegek buuk cawig-wig semu gimbal. Lila-lila beheung jeung bitisna siga baruluan camut-mut bodas teu beda ti kapu. Sakapeung rai deui Masriah asa beuki geulis gerendeng Nyi Ecin ngagerendeng jeroeun dadana. Bari panon tetep manco kana beungeut Masriah nu masih keneh sarangah serenge. Bener kitu? Ieu teh Masriah atawa jurigna? Nah titinggalian aing we kitu rupana ruyerai bisa robah. Sakapeung katinggalina nya rupa Masriah sakapeung lain. Malah matak pi kagilaeun. Tuh robah deui irungna jadi pegek kitu. Jeung panon bolotot duluk dilak teu beda ti mata buta. Kumisan deui. Nyi Ecin bibiri gidigan akhirna ngajerit terus lumpat. Atuh kitu deui baturna nu tiluan birat sewang-sewangan bari ting jererit. Teka nyahoan ti mana jona nyaho-nyaho dihareupeun aya hileud sagede guguling. Keur ngajepat dina jajalaneun siga nu begatan jalan. Kelebut Nyi Ecin labuh ngarumpak hileud siluman. Nyi Ecin ngajerit tarikna keur bari ngorejat nangtung. Lumaksuna rek balik deui katukan ngan orokaya. Sukuna sabelah kaburu karameus ku cokor hileud. Kedebut Nyi Ecin labuh nangkuban. Geus kitu awakna digulung ku hileud siluman. Sanajan Nyi Ecin jejeritan ari bari adug songkol ge teu bisa lesot. Malah terus dibawa gogorentelan ku hileud siluman. Harita Nyi Ecin geus leuleus, cekot-cekot hileud siluman disada cecekotan. Si horeng keur nyeuseub getih Nyi Ecin tina beheungna. Kerjet-kerjet Nyi Ecin kekerjetan sakarat. Nu kabeneran harita aya saurang lalaki tengah tubuh mangulodong. Dieu si kulahang manehna jalan pisan ka kadinya. Ka tempat kajadian Nyi Ecin keur digugulung keneh ku hileud siluman. Reg eta lalaki nu tas ngalalahang teh ngarandeg. Nu kira-kira angangna ka hileud siluman anu keur ngadekeman Nyi Ecin aya kana 20 meterna. Gerendeng eta lalaki ngagerendeng bari panonna mencrong kanu bodas-bodas.
Naon itu dina jajalaneun aya nu ngalumuk semu bodas. Moal micen kapuk itu atawa aya nu tas meuli kapuk dituna heula di jalan. Katingalina masih gahirup uyak-uyakan hayang nyaho di tempo ti kadeuketan bising aya domba karingkus. Kitu cek gerentes eta lalaki bari ngaleos rek nyedikeun ti kadeuketan. Nu kira-kira 5 meter deui kebeg reuas nu lain dikira. Horeng hileud meuni gedena keur ngagugulung saurang awewe taya lian Nyi Ecin. Gorowok eta lalaki teh para mitra ngagorowok terus mangpret balik deui ka tukang. Lumpat tarik ku kurubutan kanu barala bari teu eureun-eureun cocorwokan. Ugue sasat masyarakat geus ngadenge beja ti barudak awewe. Nu tadi lalumpatan bari tinjererit ka tamah-tamah ayeuna ngadenge sora lalaki cocorwokan. Temahna masyarakat di eta tempat ampir budal kabeh. Muru bari marawa pakarang sabogana-sabogana. Malah aya nu mamawa heurap sagala keur ngarungkuk. Gok lalaki nu tas ngalalahang teh paamproh jeung abringan masyarakat. Kalawan ditanya ku saurang lalaki. Aya naon Mang Sapar? Pokna nu ngaran lalaki nu tas ngalalahang katelahna Mang Sapar. Aya di itu. Mang Sapar nemalan teu puguh sabab dibarungku gila jeung geumpeur. Pok baturna nu nanya ka Mang Sapar nyarita. Lah geus we Mang Bonang lah. Tong loba pertanyaan kanu geumpeur nama ieu mah urang muruka ditu. Lamun aya keneh hileud siluman urang caracag ku sadarea, pira ku manusia eleh ku siluman atawa ku juri wanaman mah. Pokna siga nu teu sabar kalawan rada sompra. Atuh geus kitu mah masyarakat di eta lembur. Aya kana 30 urangna terus arinit. Samalah aya nu ngagegero ka jalma nu keur di Karbon supaya milu maehan hileud siluman. Sabagian nu keur di Karbon aya nu milu, sabagian aya nu cicing taksiran ngarasasieun di arah ku hileud siluman. Nu teu kacaturkeun di jalana masyarakat geus tepi ka tempat kajadian Nyi Ecin. Nu harita Nyi Ecin geus perlaya, tapi hileud siluman mah masih keneh aya keur ngagugulung keneh layon Nyi Ecin. Cekot-cekot hileud siluman disada cecekotan, sabab getih nu diseuseub tina beuheung Nyi Ecin can saat pisan. Harita masyarakat nu sakitu lobana meninga geder. Ting corobok rek maehan hileud siluman. Bedog geus diabar-abar anu mamawa tumak geus diacungkeun. Kitu deui nu mawa heurap geus siap sadia rek ngarungkup hileud siluman. Podaran oi! Podaran hileudna! Podaran oi batur oi kadarieu kabeh oi. Hayo oi, siap podaran oi. Kitu ting corobok masyarakat meuni geumpeur. Nu ngadenge pok anu mawa heurap teh nyarita bari ngacungkeun leungeun sabeula. Kegelanan baraya tong ka diparaehan. Hari ka sisi heula ye kabeh. Kuring urang heurap heula ke di mana geus karungkup poe paehan ku sadaya. Lamun ditaragal di paehan bisi ngamuk, malundur heula kabeh tong ka deukeut. Ceuk nu mawa heurap. Atuh masyarakat harita teh para mitra nu geus sabak-bakeun rek maraehan hileud siluman teh. Ngagugu terus malundur ka sisi. Lung heurap dialungkeun kalawan sidik ku sadaya. Hileud siluman beunang karungkup atuh ger masyarakat sura. Mari bari ngabar-ngabar bedog ngarasa suka. Dume hileud siluman beunang karungkup ku heurap. Tapi na atuh barang rek dipaehan teu kanyahoan ka manalosna. Nyaho-nyaho hileud geus ngiles eueuh tina jero heurap. Nu aya lintang ti mayitna Nyi Ecin, puguh kabeh pada barengong, ngarasa kaget ku perkara hileud ngiles. Tungtung nama jadi galecok teu puguh. Keur kitu ciri hil kadenge para mitra sadaya. Sora awewe seuri meuni bangun anu suka bari teu katingali jirimna. Kilek sararea maralik tuluy ting palencerong tatanggahan kana tangkal muncang. Sabab kadengena ku sararea sora awewe nu seuseudian teh dina tangkal muncang. Tapi haben ditingalian ge eueuh naon-naon ari lain manuk gore jerak mah ting geleber. Heuleut sawatara menit masyarakat nu keur ningalian kana tangkal muncang teh tukangeunana kadenge sora lalaki ngabarakata. Kilek sararea meh bareng pada ngaliuk samalah nu sejena ge aya nu ngaberengbeng lulumpatan disangkana jurig atawa siluman tukangeunana ana breh si horeng katingali kuno araya keneh mah mangsur. Kuno aya keneh mah surdi. Naringeul naon baraya meuni ting eulegeug ningali langlayangan nyangsang atawa rek ngala anak maung anak manuk dina sayang, ceuk surdi. Atuh ngadenge nu jadi malikeul ka surdi pok salah saurang katelah rasma nyarita semua ambak. Lain yang serikeun si lain si surdi. Yang serikeun si lain mah surdi batur mah rempug. Rempug jukung bebarengan rek modern babalak hileud siluman. Anggur yang serikeun siga nu atoh si lain mah deuleu batur salemur anu korban teh rek meakeun kapanasaran dume paman dewek kasoran ku batur ilaing. Bisi panasaran ke mah tong jeung paman dewek sia hayang nyaho sia jeung dewek lah.
Surdi sok sia, cek Rasman. Teu pupuguh para wargi ngadonang tanggelut si horeng Rasman teh alona Mang Asih nukung si Patelak jeung Ki Jagra tina pasa Surdi dituding iwat nyicici. Sedeng nu ditangtang nama batan ambak anggur seuri siga nu ngahaja di palarep nafsueun batur. Kang Rasman ari Kang Rasman teh waras henteu cek Surdi. Teu uyahan naon teu anakel sia cenderung teh. Make nanya waras henteu na ka dewek. Nah dikira dewek ilmu teh hideng ku si lain. Goblok sia. Rasman muncereng. Sedeng baturna nu araya keneh mah harita teh para mitra. Ngadonting polohok wae bareng. Nanya kitu sote kuring mah eta dumeh eta Kang Rasman teu pupuguh ngadon ngajak riributan jeung kuring. Naon pasana make hayang tarung jeung kuring segala? Teh mah Surdi teu riuk-riuk aya kasieun. Alah, montong pura-pura teu gablek kalakuan jahat si laing Surdi. Moal pati-pati paman dewek ngajorag ka si laing lamun teu si laing gablek kalakuan jahat. Paman dewek ngarasa miris sotenan ngayonan batur si laing. Tapi keur ngaran si Rasman cadu mungkuk haram dempak deuleu. Cadu kana miris, di mana dipernahkeun anak-anak ka paman dewek ku ilaing teh. Sok sia Surdi bejakeun ka dewek. Udah ditunggukeun dewek ngararejet riga si laing sia. Kadeleh ku ilaing, nu parentul di dieu teh tukang lain tunggul deuleu. Ieu kabeh rek modaran hileud siluman. Ayeuna eueuh hileud siluman aya cenderung sia. Pur kuntul kali tunggul lar gagah kali tungak lah. Kaundup si laing nying hareupan anu sakieu petulna. Sok, geura turun sia. Cek Rasman bari nunjuk ka baturna. Oh, jadi Kang Rasman teh nanyakeun perkara anak Mang Asih. Tanya Surdi bangun tenang. Heuh, da di mana disumputkeunna anak paman dewek? Buru-buru bejakeun. Teh Rasman tipu puncereng. Di radio. Di mana? Di radio. Teh Surdi anggur ngaheureuyan. Puguh Rasman tamah nafsu manehna ditah batur-baturna sangkan rewak Surdi. Batur-batur. Tarewak euy. Ieu jelema nu ngiwat cicicir ieu. Sok tewak. Tuman lah. Pokona mah tewak rejet di mah ieu. Batur-batur nu araya keneh ngepung Surdi. Ting corowok kawas nu ngepung Bagong. Balenyang Surdi lumpat batur-batur Rasman beuki ting gorowok. Kitu ting corowokna jalma-jalma nu ngudag Surdi nyebutkeun cenah pegat bangsat pegat culik, pegat bangsat jeung sajabana. Cek sawareh nyebutkeun bangsat, cek sawareh nyebutkeun culik. Nu kabeneran harita di deukeut tampian aya sababaraha urang awewe keur nyareuseuhan jeung ngisikan. Malah aya saurang aki-aki keur ngoyok mandi dina pancuran. Ngadenge sora ting corowok bari nyebutkeun culik-culik teh. Awewe nu keur ditampian meuni buriak lalumpatan. Cul naon sabab hariwang anakna dibawa ku culik. Harita eta awewe rek barali ka imahna masing-masing. Bari ting jarari ting cerewet pada nyebutkeun aya culik. Puguh we barudak nu keur arulin di buruan pada ting buriak lalumpatan ka masing-masing imahna. Ari saurang aki-aki majongjon mani taksiran teu nyahoeun ka awewe nu lulumpatan. Ngan harita saurang budak bujang keur ngangondoma. Manehna nyahoeun malah ngadenge aya ting corowok. Ngan taksiran manehna aya di imah. Taksiran manehna aya imah kahuruan. Deregdeg lumpat bari ngagero ka aki-aki nu masih keneh keur mani. Ki, gajang balik aya kahuruan. Aya kahuruan di lemur urang ki. Ceuk eta budak. Budak bujang ngagegero pasireun tampian. Kabeneran aki-aki ngadengeun ceg kana baju kampret tuluy disampaikeun dina panu disampaikeun na pancuran. Rap dipake tuluy samping sarung dibeulitkeun kana beuheung. Sedang para mitra sadaya budak bujang terus cocorowokan. Puguh aki-aki tambah geumpeur. Halacat harita terus ngabretek lumpat. Nuturkeun budak bujang nu ngabejaan teh nepi ka sisi lemur. Awewe lalaki jadi birat disangka budak bujang nu lumpat teh diberi ku aki-aki owa. Sabab aki-aki bulucun teu make calana. Taksiran bakatin ku geumpeur poho kana calana. Ari samping sarung dibeulitkeun kana beuheung jeung make baju kampret ari kahandap teu dicawat-cawat acan. Gok aki-aki tepung jeung pamajikanana. Puguh pamajikanana reuas campur era pada ningali. Era parada ningali nu jadi salaki lulumpatan teu make calana. Aki, ari nyanehna naonan sia kawas teh? Nu teh hideng wae deuleu. Eta kahandap naon? Ceuk pamajikanana ari ret aki-aki ngareret kahandap. Kebeg manehna reuas campur era. Aduh ameng celana kami di kamanya keujian ini. Ameng paingan batur wirat. Nyata kami ulu tu dan hadena we bading kami jeluncat. Cek si aki-aki bari ngalacat unga.
Kebat asup ka kamar tuluy di calana. Tungtung nama pamajikan ngadon ngeh kai kuat seelen dume salakina nyebutkeun bajing luncat teu daek luncat. Bajing bager teu daek luncat. Heuh, ieu dasar aki-aki gebleg sia. Teu uyahana keur meuni teu gebleg rasaan. Kami meuni sabal neureun ge sia. Ceuk pamajikanana meuni asa suka. Naon serikeun sia bujur sia. Lain aya kadua mang nungkupkeun anggur nyebutkeun sabal. Heuh, sabal neureun ge aki-aki. Barorah yang nungkup gila we nu aya deuleu. Meuni manyun. Temal pamajikanana ngeunah seuri. Salakina akhirna jadi seuri kuno seuri. Meuni akay-akayan di barung ku bujur prat-pret prot bisada. Cag para mitra nyaritakeun lalampahan dua urang salaki jeung pamajikan nu keur ting arakai seuri. Malikane ka jalma-jalma harita nu ngaudag surdi. Harita nu diudag ngarandag sabab ditingker ku puluhan urang. Bari ngabar-ngabar bedogrek mahala surdi. Nu disangka ngiwat nyicicih anak namang asik, pok saurang lalaki nyarita cocorwokan. Udah waka diparehan euy. Urang tara jangan heula terus abring-abring ku sararea. Kumaha lamun kitu mubakat baraya? Pokna kalawan kuno sejen disebat reang patemala nyebut mupakat. Bari terus nyered surdi. Tapi surdi katingalina siga nu tenang sakitu pada ngalingkung ku jalma-jalma aya puluhna. Anggur ceg nyekelan kana tangkal hui segede-gede pingping. Tangkal huni saged tangkal huni segede pingping. Timuruna nu ngepung surdi mah rek naek kana tangkal huni, buktina anggur ngeuneuk-ngeuneuk tangkal huni. Atuh nu ngepung ngarogo kalawan ngarasa heran tangkal huni segede-gede pingping kaeundekeun. Nu teu kungsi mamanitan sanggeus surdi ngeuneuk-ngeuneuk tangkal huni, ujug-ujug ting burubut hileud meuni pohara naker gedena. Sagede-gede indung leungeud murubut tina tangkal huni. Beuki loba aya rebuna hileud siga anu meunang ngawurkeun ti luhur. Pugu jalma-jalma nu keur ngepung surdi teh jadi buriak ting corowo. Malah anu ting garabag sagarupa. Aya nu gugulingan bae di dinya. Dina taneuh malah teu kurang nu ting gejebur kana kulah bari cocorowokan. Sabab awak ditapuk hileud. Sedang surdi harita sanggeus ngeuneuk-ngeuneuk tangkal huni terus ngiles duka losna ka mana. Atuh kitu deui sanggeus surdi eueuh mah hileud teh nu napuk. Dina awak ngepung ngadadak sakala eueuh hiji acan duka kamarana initna. Geus kitu mah jalma sakitu puluh urang terus baralik sewang-sewangan, tapi bari bibiri gidigan taksiran ginggiapeun ditapuku hileud, nepi ka akhirna jadi sabiwir hiji gujrud salelembur ear sadesa majarkeun surdi jadi ratuna hileud. Nepi ka akhirna sabagian loba masyarakat ti unggal lemur. Tambah gemes ka surdi babakuna mah nu boga pakaya samodel kebon jeung sawah nu ruksak ku hama hileud. Majarkeun surdi jelema dolim, jelema jahat, jelema hianat, ngaruksak pepelakan batur ku jalan ngadatangkeun hama hileud. Padahal waluhu alam nya henteuna surdi boga itikad kitu atawa jadi ratu hileud. Ku ayana kitu surdi pada ngakalakeun pada ngarah-ngarah rek diparagat kenyawana samalah aya salah saurang nu ngangkir dukun dipenta katerangan nah nya henteuna surdi jadi ratu siluman hileud. Kalawan nurutkeun ceuk katerangan ti hiji dukun mah nya surdi ngabahayakeun. Jelasna disangka jadi siluman ratu hileud. Puguh wae aya sababaraha urang masyarakat nu misah lemur jeung surdi beuki ngageremet hayang mahala ka surdi. Rengse aya katerangan ngan sakitu ti hiji dukun. Apun harita teh para mitra masyarakat ieu teh lemur kurang leuwih 13 urang badami rek newak surdi sabab surdi geus yakin dianggap jelema nu ngabahayakeun. Para mitra kaum dangu, isukna kirawan Cilohor saurang lalaki tengah tuwuh keur diuk dina babalean. Ditepas bari awakna dibubuligir sabab harita hawa karasana nyongkab panas. Da pugunya keur meujeuhna tarik poe. Si horeng eta lalaki nu keur diuk dina babalean teh Bah Murdasan kakara balik tas di kebon ceg kana bekong tuluy nginum meuni bangun anu hanaang nakar. Ti sakumaha lila gero Bah Murdasan ngagegero maotih pamajikanana. Mana? Iya, teh maal maotih ti jero. Cing bawa teko ka dieu euy. Lamun aya macai nu tiis abahana ang ye. Kelanan atuh. Teh maal maotih. Gojengkang nyokot teko koloyong ka jero bari ngajingjing teko dieusi ku cai enteh rada tiis. Ti caina euy, ceuk Bah Murdasan ngareret.
Hanet kuku saya tinakan di magis kosong cani iskeun deui. Temal Maoti bari ngeusian bekong cag tekona dituna dihandap pergot Bah Murdasan nginum deui tuluy ngarokok mending ngelepus. Kumaha Ki Jagra? Henteu jadi miluna Kajang Surdi teh mana? Nu matak henteu dicarek milu Kajang Surdi. Ari manehna keukeuh hayang marengan tapi weleh dicarek pokna teh karunya ka Abah eueuh baturna di dieu. Kamana ayeuna Ki Jagrana? Itu keur nampolan tangkal jambu di pipir, tangkal jambu sagelempeng deui. Da teu boga suluh sah bebek acan, rek ngalahawur harorean capek deui. Geus dipangmerekeun ngopi? Puguh we dibere ngopi mah da karunya mangka ding sakitu dae kanana. Geus ukur atuh ari geus dibere ngopi mah. Da jeung sanyana Abah ge karunya ka manehna teh. Jelema bisa mihapekeun diri nya ge urut jalma jahat ku ayeuna mah jadi bageul. Dina pangartina lumayan teu hariwang teuing sieun aya nu ngahina kitu. Cek Bah Murdasan ngupat Ki Jagra nu harita terus dirawatan didinya. Ari Maoti harita anggur luk we tungkul. Teu lila cipanona ngalemereh tina tingkar celak ragragan kana lahuna. Sakicep ku Bah Murdasan kareret pamajikan siga ceurik pok Bah Murdasananya. Ari mah kunaon ngadan muragkeun Cimata? Pokna bari neuteu. Kumaha wae atuh Abahna lamun ceug si Nyai nepi ka teu kapanggih deui. Sok sieun terus dikaniaya we mangka ningkeur ka kandungan budak teh. Cek Maoti bari nyusutan Cimata ku tungtung kabaya. Keun bae ulah dipikiran teuing mana. Duakeun we sing kapanggih deui ku Jang Surdi. Kapan tadi subuh kene Jang Surdi geus indit nu maksudna marek neangan si Nyai. Keun ulah dipake leutik hate pokona mah munajat we ka Nu Maha Kawasa. Sangkan anak urang kapanggih ku salakina bari aya dina kasalamatan. Cek Bah Murdasan ngupahan nu jadi pamajikan. Sangkan ulah nguluwu teuing padahal hatena geuna langsa sateu nyaahna ka anak. Lain ku kitu Abahna abdi mah ngarasa helok teh. Nu beuh papadana ku jelema-jelema. Heueuh nu mawa si Nyai. Da sidik atuh ngajakan katampian teh salakina. Heuh Jang Surdi samalah harita teh si Nyai mah dicarek. Ulah rek katampian burit-burit. Nyata ngingetkeun keur kakandungan tapi Jang Surdi tetep teu ngaku. Ngajakan si Nyai katampian bari ceuk Abahna jeung si Ki Jagra bener-bener Jang Surdi balikna bareng. Asa piraku ya jelema nu nyamar make sarimbag pisan rupana jeung Jang Surdi. Disebutkeun boga dulur sakemaran piraku da sakanyaho abdi mah. Manehna teu boga dulur pisan aduh. Estu kasebut anak nunggal teu kaluhur teu kahana. Ari katamah-tamah ngadenge beja ti besan majarkeun. Jang Surdi kungsi datang ka imahna bari memawa anakna Mang Asih. Sok sieun nya we Jang Surdi boga itikad goreng pura-pura ngajakan si Nyai katampian. Ari heug di pahala tuluy maneh mikahayang ka anakna Mang Asih. Da sapiraku indungna sorangan make nyaritakeun teu puguh-puguh. Sateu apalna kana rupa anak sorangan. Cek Maoti nginget-ingeteun deui. Kana urusan anu jadi anak bari hate tetep cangcaya ka Surdi. Ayeuna mah kieu we mana urang tunggu nepi ka balikna. Lamun manehna balik lengoh nu hartina teu jeung si Nyai, tadi dinya kakara Abah rek ngayakeun pertanyaan anu bener-bener ka manehna. Engke kumaha jawabanana? Cek Bah Murdasan seolah-olah megat kana ceritaan pamajikanana. Sangkan ulah katutuluyan jadi pikiran. Geus kitu mah jep jarempe Bah Murdasan jongjon ngelepus udun. Maotih melenguk bari hate tetep pinuh ku kahariwang. Ku perkara nu jadi anak geus rek 2 poe eueuh balik-balik. Euleut setengah jam waktu Bah Murdasan jeung Maotih pamajikanana. Kerting jarentul ditepas rentang-rentang aya welasna urang lalaki. Dina leumpangna tinggal digbangun rusuh. Si horeng anu rek ngadatangan Surdi teh diluluguan ku Rasman. Alona Mang Asih sabab keukeuh Surdi dituding ngiwat budak parawan nu katelah nyicici. Sajabati kitu masyarakat anu salemur jeung Rasman nganggap ka Surdi jelema dolim. Majarkeun Surdi sok ngadatangkeun hamahileun. Parang harita Maotih ngareret. Abahna ari tu saha meninggal kitu aya kana aya kapapatenan kitu? Cek Maotih bari nunjuk. Teuing atuh. Piraku aya nu maot ge teu jerut geuning. Temal Bah Murdasan mencerong kana aleutan anu geus deukeut. Geuning kadar ieu Abahna aya naon nya? Maotih semureuwas.
Sanggeus Rasman jeung batur-baturna deukeut ka imah Bah Murdasan, reg kabeh areureun hareupeun golodog kalawan teu kungsi ditanya deui. Rasman gancang nanya ka Bah Murdasan, "Mang, ari Surdi aya?" Rasman ujug-ujug nanyakeun Surdi we. Dina basa-basana tegeug, "Nu mawi nuju teu aya ujang mang atuh lalinggi," temal Bah Murdasan bari turun tina babalean. "Bener atuh mang, kuring datang ka dieu teh lain rek lain lantung tamu laku lain luntang tanpa sejak. Ya, lain luntang tanpa sejak, sabenerna kuring hayang tepung jeung ngaran si Surdi. Bener si Sardi menyanduk mang?" "Nyari kitu aya naon ujang?" Bah Murdasan neuteub beungeut Rasman meni semu geuneu. "Tong akan nanyakeun urusanana. Pokona sina kaluar heula si Surdi. Ke hayang nyaho pasualana mah di mana kuring geus adu hareupan jeung jenisna." Tema Rasman bari ngareretan kana lawang pok mangotih mairan. "Salasna ujang mantu ibi teh nuju teu aya. Mantong bibi leun. Ngilungan bibi. Sina kaluar heula. Ulah ditunggukeun kuring jeung batur-batur ungah ka imah bising kuring dianggap teu sopan ge. Sok buru-buru geroan. Geroan heula sagedeung. Perluna ka si Surdi lain kemudian bari ge." Ceuk Rasman keukeuh nitah ka Surdi sina kaluar. Harita Bah Murdasan tuluy nyarita. "Ya, bisi ujang teu percaya mana tunaha. Taya halangan narek diteang ka jero ge, malah aya alusna ngarapu ku hayaweuna," ceuk Bah Murdasan. Atuh aya panitah kitu komo sanajan eueuh panitah ge keur Rasman geus rek niat rek unggah. Ngan pok we marentahkeun ka baturna. "Cing badaya unggahan ka ditu ka jero we," pokna kalacat limaan arunga. Teu kungsi pamitan heula ka pribumi blas-blus narempoan ka kamar. Sawarah nempok ka dapur samalah anu asup ka goah sagala. Tereke saurang naik ka para mapai kana palang dada. Cek pikirna bisi Surdi nyumput di para. Haben di tareangan da puguh jelema eueuh di dieu mah waleh teu kapanggih tidinya leos katarpas deui. "Aya euy?" Rasman nanyakeun kalawan kuno saurang di temalan. "Eueuh Kang ditepuan kapala geuning," temalna. Gilek Rasman malik deui ka Bah Murdasan pok nanya, "Keur ka mana si Surdi na mang?" "Ceuk mang ge keur eueuh jang nyaritana marek balang siar." Temal Bah Murdasan teu nerangkeun Surdi keur maluruh nyipopon. "Geus lila ini teh?" "Lain geus lila deui, ti poe kamari." "Ti poe kamari, poe kumaha ini teh?" Rasman talete bari ngareret ka baturna siga nu ngandung curiga. "Ari di dieu mah subuh keneh, kira-kira 4:30. Temal Bah Murdasan saujratna. Leng para mitra menang sawatara jongjongan Rasman ngahuleng. Malah matak aneh ku pola Rasman nu tadi-tadina nafsu ngaguguru. Samalah ceuk itikadna geus hayang jero, geus nyayang jero dadana jeung eueuh ge Surdi rek terus ngubrak ngabrik kasing saha nu aya di dinya. Tapi ayeuna siga nu lemah, duka ngarasa gimir dupe adu hareupan jeung Bah Murdasan. Duka sieun aya akibatna ka hareup. Atuh pok Bah Murdasan nanya bari neuteub kana beungeut Rasman. "Ari kitu, aya naon atuh jang katinggalina ku mang bangun dina senaker matak pikareuwaseun?" pokna. Rasman kakara nyarita deui. Siga nu reuwas dumeh keur anteng ngahuleng. "Kieu bangna kuring jeung sabatur-batur ka dieu teh mang. Pokona mah kaperluan penting ka Surdi hanya ka matak pi seuleun hate lah. Manehna nyampak eueuh. Bisi aya kaperluan ka jang Surdi mah pokoe caritakeun ka mang atuh jang. Ke di mana balik ku mang dibejakeun ka manehna eta perlu naon ujang teh?" ceuk Bah Murdasan. "Ya kieu mang. Barabat ku Rasman didadarkeun tim miti rek mahala hideud siluman nu ngaroga hala Nyi Ecin nepi ka ngepungna Surdi. Samalah waktu Surdi ngeuneuk-ngeuneuk tangkal huni nu ragragan hileud ge dicaritakeun sabalakana. Tak kitu maksud kuring datang ka dieu teh. Karena hayang tepung jeung si Surdi nu rek dipenta tanggung jawabna. Kahiji soal anak paman kuring nu diiwat ku manehna. Kadua rek dipenta tanggung jawab tina soal nu baroga papelakan ruksa kabeh ku hama hileud. Ku ayeuna pagebug hama hileud teh, tayalian nu ngadatangkeun hileud teh Surdi minantu mang. Beureun papelakan nu di dieu ge arua dipuksa ku hileud. Samalah loba nu nyaritakeun yen Surdi lain manusia biasa, tapi yakin jadi siluman hileud. Eta waktu ku kuring jeung sapada batur rek dikepung. Manehna ngadon ngeuneuk-ngeuneuk tangkal huni, kalawan tina tangkal huni murubut hileud aya 100.000 na. Samalah awak kuring ditapuk ku hileud. Tapi ka kuring ge alah jeung sapada batur nu salembur birat dalumpatan.
bari ting corowok ting garabag sabab awak pinuku hileud arateul jaba gimpa jadi ku ayeuna kitu leuwih hade si Surdi ulah sina aya di dieu mang ngabahayakeun ka sararea atuh ka mang na matak jadi wirang kasebut boga minantu kasiluman nu sok ngadatangkeun hileud saleuheung ukur wirang kumaha lamun seug mang pada ngarurug ku masyarakat ti unggal lemur babakuna mah kudu baroga papelakan di ruksaku hileud geus moal bawa diri mang teh jeung nu jadi anak pamajikan cilaka mang cek Rasman rada panjang lebar ngadadarkeun tina perkara kajadian nu karanapan ku dirina langgeus kitu mah Bah Murdasan ngahuleng ngarasa bingung nu eueuh tungtung susah eueuh kendatna mikiran caritaan batur jelas nama nyaritakeun perkara Surdi minantuna cek ieu kitu cek itu kieu nu memangnya ku Bah Murdasan jeung pamajikanna ge sok mineng ngadenge majarkeun Surdi jadi siluman hileud kulantaran Bah Murdasan henteu nyarita bae pok Rasman pamitan rek balik samalah rek tutuluyan ngabejaan ka masyarakat di lemur nu sejen sangkan ariatna kalawan di mana aya mangihan deui Surdi kumalampreng kudu ditewak ku sararea tak kitu emangnya kuring pamit rek balik ya omat ya bisa teu bisa si Surdi ulah sina di dieu bisi ngabahayakeun ka mang pokna bari teu kungsi ditemalan deui Rasman jeung sapada baturna tarurun tuluy ngalewas barali sanggeus semah eueuh pok maotih pamajikan Bah Murdasan kakara nyarita tah kumaha geus kieu abahna jadi minantu urang teh pada ngakalakeun ku batur geuning maotih neuteub beungeut salakina nu keur tungkul nyaho teuing atuh mana lah keur abah mah tetep ngarasa bingung diandel kumaha sok sieun nu cacarita kitu ka urang jijeunan atawa rek ngabaruntakeun antara anak jeung kolot ari teu diandel memang enya menyaritakeun minantu urang lain hiji dua hampir di unggal lemur teh cek Bah Murdasan tetep ngarasa bingung harita maotih nyarita deui nyari keur abdi mah rada percaya oge jang Surdi boga kalakuan kitu sabab kabuktian perkara si Nyai katampian ge poe kamari diajakan ku jang Surdi apaan sajabat ti kitu indungna sorangan nyaritakeun yen Surdi mamawa anak Mang Asik ayeuna datang di beja kitu da sapiraku lamun lain jang Surdi mah make datang ka dieu da itu ge sieun didakwakeun lamun maneh dijieunnan mah sarua jeung mitnah teh meureun ceuk mah otih tetep manehna boga timuru yen Surdi nya-nya siluman hari geus kieu kudu kumaha atuh carana Bah Murdasan menta panangan tinu jadi pamajikan nya teu kumaha kapaksa we sina nyingkah ti dieu carana kudu malapah gedang ulah tog moal disingkahkeun ku urang cenah eta perkara si Nyai keur kalanungan kumaha engke we akalna mah pokona mah nincak kana paribasa caina herang laukna beunang temal maoti akhirna boga maksud rek nyingkahkeun Surdi tapi omat kaki Jagra mah ulah cacarita abahna pokna deui keur kitu gurutak pisan Ki Jagra nutas nampolan tangkal jamu keur pisuluheun datang geuning Ki Jagra capek temen meureunya cek Bah Murdasan teu nemongkeun budi nu keur bingung haha lumayan ki lanceuk rada gesang lah temal Ki Jagra bari ngahehe seuri gek diuk kadeupeun Bah Murdasan sina ngopi atuh mana lah geus eta ngaceuk geus lah hayo we ngopi rek kabeuteungan kumaha sakieu beuteung kuring geus bangir teh cek Ki Jagra ngarongkong dompet bako tuluy harita ngalaan sarokueun kelepus udud bangun nikmat ongkohan tas dahar jeung jengkol ngora geus nepi ka mana cenah jang Surdi teh lanceuk pokna de ingeteun ka jang Surdi pasti geus jauh sabab initna ti dieu teh poe keneh doakeun we si Nyai mah sing kapanggih ku jang Surdi bari aya dina kasalamatan temal Bah Murdasan heuh jadi tungtung nama keur diri kuring ngarasa kaget ku perkara si Nyai nurutkeun ceuk katerangan aceuk diajakan katampian ku jang Surdi padahal jang Surdi balik lagi bareng jeung kuring lamunnya mah anu sarima grupana jeung jang Surdi heuh kapanggih geus moal ku batur disik lagi ki lanceuk ku kuring we suga nepi ka kajar lah diasah beungeutna tah sabab manusia kitu mah geus yakin nyilakakeun ka sararea bahwa ku nama nyilakakeun ka jang Surdi kurang-kurang mah antara mitoha jeung minantu matak jadi ributan gede cing kayang teh sing kapanggih we manusana Jang Surdi dibawa ka dieu moal ditanya deui biasa we cecentrungna tuh man cek Ki Jagra siga nu manggemeskeun
kanu ngiwat nyipopon sedang maotih maanggur ngoloyong kajero bari hate tetep boga timuru ka Surdi dianggap nyieun akal bulus hayang pindah tinu jadi mitoha. Anu satuluyna Ki Jagra jeung Mbah Murdasan ngobrolkeun urusan pepelakan nu masih keneh diganggu ku hileung. Sedeng perkara tas kadatangan ku Semah mah nu maksudna rek ngajorag Surdi teu dicaritakeun. Da nyaeta ngaragangan inggis Ki Jagra nyusul Semah nu tangtu bakal ngajadikeun kaributan gede. Komo kitu Mbah Murdasan geus apaleun kana adat pangadatan kanuan jeung kagarangan Ki Jagra. Para mitra sadaya manehna lamun ngadek sacekna para mitra sigana geus teu sieun dihukum sabab ngalaman di panjarage lain sakali dua kali tina pasal mahala jelema. Cag urang tuna nyaritakeun kaayaan Mbah Murdasan jeung Ki Jagra nu keur uplek ngabarangko. Urang harita urang malikan deui para mitra sadaya kana kaayaan indung bapana Mas Ria. Nu kaayaanana indungna beuki dieu beuki dilobaka nyeri babakuna maku batur salembur. Majarkeun beungharna ku jalan munyung nepi ka anakna diwadalkeun. Atuh teu matak heran lamun ibu Cuhaya indungna Mas Ria loba huleung jentul mineng hujan cimata. Tapi keur salakina manuka telah juragan sumirat teu ieu jadi pikiran masing loba nu ngomongkeun ge. Sigana mangsa bodo teuing. Rek ngomong kitu rek ngomong kieu ge. Dina hiji poe badegana nu katelah si Ocim rengse barang gawe gek diuk dina bangku awi gigireun kamarna bari ngalepus udud. Sedeng hareupeunana nanggalang bekong nu dieusi ku cai kopi ngebul keneh. Meunang ninyuh manehna regot si Ocim nguyut cai meninyu ruput mung hanyakal waktosna kabujeng serep.